naon baheula kieu teh le aduh. Ngaliwat teh zaman baheula mah dinu kieu pokona anu mah zaman anu kompor teh ya. Bener kieu meuning kan kieu urang mah resep. Ngomong-ngomong si Entuy ka mana? Si Entuy teh tadi teh nyokot barcode heula ka desa ka ditu. Heeh, meunang. Menang itu. Urang mah bansos. Atuh kunaon teu meunang itu. Nya teh nyaho ki. Ngayang urang oge. Nah beres yang peda Yang peda tuh ki dia urang pasangkeun heula. Dah. Cau. Sok akan ki. Pareum deuleuna Pareum. Heeh. Sok aku aki we ah. Aduh. Seunana kan kaluhur ya aduh. Sintuy lila dican balik lah. Gadeung deui meureunna datang. Telepon ki. Boga HP. Boga HP aduh. Eta entuy boga entuy. Ule boga oge. Urang mah tara nge-save nomor si Entuy. Ya kunaon jeung babaturan teh selek. Statusna teh galau wae. Aduh, galau kos boga awewe da teu bogaeun awewe sintuy beda teu payu. Eta status naon kitu? Ah nyao eta balah. Galau wae handphone teh urang sok Oh, nyambal heula le lah. Oke. Ieu tanggeus ge. Nunggueuna ki. Mantap sih gana ieu. Aduh, euy. Andakeun tangkal bitung tiis suasana teh. Ya teman baheula we. Aduh. Keur ngora kitu. Pernah ngora aki? Nya pernah atuh metak kolot oge ngora kene. Teh begitu brojol geus jangkotan kieu. Udah gelo eta mah naon. Tapi syukur aki mah geus kolot teh. Sabab naon ai geus kolot mah geus ngalaman ngora. Tapi cantang tuh anu ngora ngalaman kolot, bener teu? Tah kitu, meta kudu syukur hirup teh. Le. Saha Eti deui ya. Kabogoh. Eti. Aduh, kabogohna Eti. Ngade mama Eti teh ya. Meledaksi. Weng sasak di wateki. Geus datang. Merah ka asak liwat bagian cantu jeung ule tuh korek ieu. Bantuan. Oh, boleh. Nanaonan le. Kumaha? Gangklang. Eta teh kumaha? Bansosnya geus jakot. Geus ngan Kumaha? Diuk heula diuk ka dieu. Ngobrol teh. diuk lagi rongkok Kumaha? Jadi kan bansos teh duitnya gina 100. Tah. Duit teh teh beunang, dah cenah di ditu dibalikeun kabeh. Jadi urang sih bere duit yang foto. Set. Sok jang enop pasarkeun. Hah? Sugan teh bisa dibawa kabeh efek di sini dibalikeun ka nu beas, di naon buah-buahan. Kakon bae yang penting mah urang mah kabagean. Alhamdulillah. Semoga beas berarti urang. Syukur lah. Nah, si pemerintah alhamdulillah gitu lah. Leuheung tuh mana menang. Urang teu meunang pisan. Menang non wae di ditu bahagia tuh. Iya le, jadi di ditu kan is dibere duit ya, terus dibalikeun. Aya menang beas, menang buah-buahan, menang daging, endog, tempe, tahu. Pokoknya mah 5 sehat 4 sempurna. Amun teu Naon. Mun teu 4 sehat 5 seubeul. Oh bener eta. Nah eta. Itu tewak euy. Tah dahar euy. Nurut. Sialan. Aduh. Apa sih ya? Daging sekolot. Hah? Di mana aki-aki ngora keneh teh hidang. Aduh. Nuan asak gedeung deui lah. Urang tinggal heula ki rasaan mah itu geus asak ieu teh. Soalna ieu geus tadi. Bismillah. Beres. Geus asak eta mah. Le tabruk le. Kalem euy. Asak. Anjir panas. Awas. Ayo bantuan ki. Buru ieu. Cewek muda ieu. Ayo le, dibantuan le. Moal panas. Marukankeun. Ya le, dibantuan le. Ayo. Tuh, yang panas.
Eta si gelo malah ngadoa Bantuan doa, Pan. Mau dibalik dahar. Wah, aing diparak. Awas. Oh, doa mau manjur, Le. Maneh ngalah tanggal jauh. Daun jauh, cuy. Oh, wah, enak kita nggak bitung. Eta naon ah. Waduh, beres ya. Daun. Kita daun cau apa daun jeung cau? Ya, pasang nama daun. Daun jeung cau ya. Gue di rubah dia, kurang lihat pun apa nih. Mas nih. Wah, sebenarnya nama. Ini kan cek saki. Daun Jauh. ini cau. Oke. Gas Ki. Gas Ki. Naon eta? Daun. Cau. Anjir. Oh, aing ngalah daun cau, lain daun ejeung cau, teuy. Aya komaan dari mana udah ngomong teh. Astagfirullah, kumaha le? Kumaha puisi urang mah. Aduh, ku buah gelo aing.